Kuduna nu kieu jadi bupati. Itu kuduna mah. Tong digulaan, tong dikopian ketua mah. Kela, di dinya nyebut ketua. Apaan itu ketua Karang Taruna Bandung Barat? Halo. Tiraha di dinya. Kurang ge. Namun eta potensi eta dikelola ku barudak ngora ayeuna gitu nya. Insyaallah bah gitu. Teu kudu ada istilah bahwa anak nganggur. Remaja nganggur. Lieur aya namanya dagang teh. Sepi aing mah. Dagang kopi anggar we sepi kieu. Oh, can aya nu daratang wah kieu ka mararana nya. Ting ka mana lain ku ayeuna ieu. Ningali pemuda ayeuna, aduh, masyaallah eta aya gangster mah. Aya penculikan mah, segala macam we. Ting kumaha pamikiran anak padahal lamun diarah-arahkeun sigana mah halus tambah da barudak teh ngan ku ayeuna mah teuing ieu anu ngararanjuk ge loba deui ka dieu teh matak teu payu-payu ya pedagangan teh Cikopi lobana teh nganyuk teh Cikopi si Senul ting ka mana deui biasana sok ulin ka dieu ting ka marana ayeuna mah ngaleungit ting kudu dikumahanya ting sigana mah keur barang gawe meureunana ayeuna teh ting sibuk naon si Senul mah datang ka dieu ngariwa mangga si eta ka mana hungkul Ayo hungkul mah abdi teh nuju sibuk abah abdi teh sia sibuk naon biasa aya job kan bahasa pandemi abdi terus daya job job naon di dinya gali sumur kan nabi mah penggali sumur profesional ya baca apa ade si eta kela rek naon deui rek nganyuk deui urang ayo rek nganyuk aing mah geus nganyuk di dinya nyaho teu ya utang urang sabaraha utang di dinya geus 4.800.000 di ilas naon loba-loba teuing perasaan urang ngahakan ieu kopi bala-bala urang eta tong dicabakan wae reuneuh di bala-bala hayo dicabakan susu dicabakan eta deui mah hakaneun dicatat deui ku wing ieu mah. Kan kadangnya ku saya tadi tenan ngomongkeun budak ngora saya kasinggung ieu sebagai budak ngora saya kasinggung. Naon ieu ngomongkeun budak ngora wae. Budak ngora ayeuna mah salah lieur wing mah. Nah kudu di rumah. Ieu. Loba potensi budak ngora teh ayeuna mah lamun diarahkeun teh. Nah, ayeuna jol gangster mah. Geus anu penculikan mah sok, kamari penculikan budak ngora. Bah. Adi rek menjadi gangster petong bodak ngora wae aki-aki ge aya bah. Oh, eta Yakuza. Gangster aki-aki kabeh. Eta Yakuza teh di mana? Tasik. Cing jauh geuningannya. Lain Yakuza teh naon? Aduh Gusti, tukang warung mantakan cek urang ge ngawarung teh bangkrut teh nyawa Yakuza. Iya. Yakuza teh bari ngalauk. Di saprak pandemi wing ye dagang. Geus ngamodal sabaraha mah. Hayo di hutangan. Emang saha wae nu ngahutang? Di dinya mah teu apaleun ngahutang saha wae. Ye. Di dieu teh aya ngaran ya ku saya rek tingaliannya. Aya ngaran di dieu Nanan. Puananan ketua BPD. Eta bener. Gusti anu di Batu Jajar Barat. Ari desa geus teu digaji ku pamarentah anu pitang kararanyuk. Ieu sabaracing. Tingali ieu urut kopi wae 3 juta 100 urut kopi. Eta naon rek minuhan kolam renang. Sigana kopi loba-loba teuing. Di dieu oge aya Erpan teh kela kopi ya Erpan. Aya Erpan di dieu. Ieu Erpan. Kades eta. Oh, Pak Kades teh. Astagfirullahaladzim poho deui. Bala-bala. Balu Apaan ya? Pak Kades teh lamun ngalewat kan ngalewat ka warung. Bager jajan wae ka dieu. Nganyuk tapi
nya Eta 3 juta malah sakumahan orang hayang apa satrek. bisa lamun dihijikeun bisa jadi modal deui sakreukeun eta. Eta bala-bala 3 jutaan bisa dipakai ngurung imah eta bah. Pak Kades ge di dieu teh ieu teh leuwih gede ti Pananan ieu ti Tawara. Ketua BPD ieu Tawara. Pak Kades teh 280.000 Atus bisa eutik sama. gede Pak Nah, lu gede. 280.000 kan aya komana komana genep adi tuh Anjis, eta miliar atuh. hah Lain bah. Urang teh elah keur ngaronda apa nih teh kedigalakeun ronda euy bah. ronda naon Loba ieu teh? penculikan eta teh. Eta ieu eta penculikan teh penculikan jang naon sih menculikan heun Cenah marek dicokot jerawanana basa tamusu meureunna ampela bayah dengan cara kata nu karituna. mana cul penculikan jeroan naon eta jelema Heeh, da jelema ge boga tamusu apaan. bener. Teu percaya bedel sorangan. oh nya Lo eta urang mana? teh musuhna dicokotan teh poho Lain dipiceunan. poho Oh, teh kela ieu mah bisi kurang naon Nah, dicokot deui. oh pas deuk di dieu mah beukeun anu kieu Aing mah unggal ngopi di dia di asaan we kudu boga warung teh. bisi teu pas Palingan urang apet wae mun sare teh ngimpieun si Abah we aing. bisi teu pas di dinya teh ye Anjing pahit ieu mah bah naha pahit. pangah aja kopi urang teh dikocekeun aneh nyokot teh nu anyar jadi kan hutangna namahan di dieu dituliskeun Heeh, Nah, gitu iya. kan aku mah. aya di didinya ye sok bebeja ka papanjikan ngahutang Tara. Apalon mah disarekan. tong ngahutang wae di dinya Udah lamun tengah hutang kumaha da duit urang disetorkeun ka lain abah orang mah kadang-kadang juta. bingung di dinya mah ngahutang teh pajarkeun itu jang pun istri mahnya pun istri ngarokok di dinya mah ngahutang rokok Da urang mah tara ngarokok saha seseo ngarokok nah, kita. eta kemarin nyokot rokok jang naon di dinya Teu masa. ieu rokok beak di dieu eueuh tuh Jelas teuing, teu ya nyaho. aing mah curiga aing Tuh, teu catetkeun nyaho. ah mending dibejakeun ke kurang sok Embung. wah Teu sok nyaho urang eta teh anu ngahutang. lain kemana wae di dinya 8 wae ulin sebulan. ulin Mangga. mangga Bah, kemana wae Eta rame wae na naon eta. Biasa, Pak. iya sehat-sehat sehat dah. terus di mantan ya Eta lewat balut masa anu gandeng ding teh yang ulin ge Iya, teh. iya. Karek doaan geus Iya. gandeng. tadi ya lain dagang iya aduh dagang teh sepi tapi lo Bandung nganyuk Lain sepi atuh lu bener nganjuk mah. nganyuk teh gara deh Rame berarti di lu dia bener teh nganjuk mah. tah aya nu nganjuk teh di dia teh aya Pak Erpan oh kadesnya tadi tanya Pak Erpan ketua BPD aya di dia Wananan Dan Wananan aya di dia aya ketua kalau kata taruna ketua Karang Taruna di dia aya ketua Karang Taruna Kalau tengah mana tuh Bah? kecamatan. di dia tah di dia teh can mayar ieu di dia aya 4.700.000 Kan gede-gede teh urut saha teh Bah? tah eta saya poho deui da harita teh da cenah Tapi pokona lu baru tulis ngaku. lain ieu teh ya bingung ku barudak pemuda ayeuna teh pemuda ayeuna loba gangster indit ka ditu saharieun mata ngaduplek we di dieu abah mah ka dieu dagang we bae dianyukan oge Berarti alus Abah itu teh. halus tuh cek saya oge tadi cek saya bener halus Nah, Abah itu kopi heula lah. Tong ngobrol kopi naon Eta teh orang gede. dituliskeun good day kela Ada moal nganyuk jeung disyaratkeun sagala. Da moal nganyuk ketua mah atuh deuh aing mah sok bisi poho gudena nu kumaha moal nganyuk. Gude. nyerakeun we di ketua dieu. mah gude Gude. oh karesepna Tong digulaan, tong dikopian ketua mah. kela Hah? di dinya nyebut ketua Apaan itu ketua Karang Taruna Bandung Barat? Allah. Diraha di dinya. Cek urang ge. Nah, Matakan ulin teu nyaho. tong ngajedog we di warung. Sakali-kali ulin. Abong WTS. udah atuh isuk-isuk rek ini tunduk Oh, da Tarasare nya warung Tarasare ya mah alus. oh WTS Di warung 24 jam. artinya. 24 jam, 48 jam apa pokoknya mah ieu mah beunta we, Pak ieu mah. Mun kieu ayeuna teh ketua nuju hareng-heng ya teh barudak ngora teh kitunya seueur nuju seueur gangster pang-pang namanya seueurnya kenakalan-kenakalan remaja nu sanes gitu tah. Ya pertarusan simkuring bahkan ketua salaku ketua Karang Taruna gitunya. Eta teh anu nu lepat teh naon sih salar cenah?
sebenarnya mah kan istilahnya itu ya. Mata kelamun orang berpikir negatif maka munculnya persepsi negatif. Jadi istilah lamun disebutkan gangster masalah, kenakalan remaja itu masalah gitu. Maka selamanya akan jadi masalah. Nah, Tah. segitu tah. Carana kumaha gitu. Aing ngaran-ngaran pemuda mah remaja dalam rangka mereka teh mencari jati diri gitu. Saudara. Namun nyari jati diri berarti kumaha supaya jati dirinya benar. Maka carana bahwa konstruksi berpikirnya harus benar. Kan masalah teh dua ya. Ya. Cara pandang orang tehnya. Ya. Lamun dalam istilah psikologi ya, Bah. Psikologi, Ya. nah. Psikologi. Hah? Psikologi. Psikologi. Ya. Jadi konstruksi berpikir itu cara bah jelema teh ada dua. Aya disebut dengan grow mindset cenah bah. Ya. Ada disebut dengan peak mindset. Jadi lamun peak mindset mah bah gitu. Orang teh memandang sesuatu teh negatif we. Gitu. Jika abah. Siga Dengan ngomong itu gerak nganyuk we Abah kunaon sepi. Karena nu geus jelema nu ka dieu teh pasti nganyuk, maka jadina nganyuk. Ya bener eta ilmu eta. Bener berarti kudu dirobah eta teh nya. Dirobah bener. Gitu. Tapi lamun cara konstruksina berpikirna adalah grow mindset cenah bah. Nya. Berpikir positif lah udah bahasa orang mah nya. Positifnya. Gitu. Lihat orang lamun sesuatu dari sisi positif, maka bakal muncul positif cenah bah. Jadi lamun aina remaja dianggap gitu kumpul geng motor dan sebagainya dipersepsikan negatif sehingga tidak ada orang yang mau menyentuh hadinya bang. Karena nggak berpikir tempat kumpul pasti negatif gitunya. Nya. Padahal mah ngumpul buat menuju pengawasannya banyak. Bisa jadi mereka teh kumpul geng motor teh bisa jadi kan lamun diarahkeun anakku positif mah bisa jadi menjadi positif bang itu. Saudara. Kunaon ayeuna mereka nya gitu. Kumpul-kumpul gitunya Nya. menjadi negatif karena eueuh nu ngarahkeun teh bang. Tah eta. Karena orang anu dek ngarahkeun oge da geus berpikirna tah geng motor. Negatif teh heula nya. Negatif heula. Jadi akhirnya bener. diarantep. Jadi kudu lebat karakteruna beureun kitu nya. Bisa jadi salah satunya gitu kan. Iya. Bisa jadi salah satunya. Di dinya ngiluan kudu namanya. Apa Iya. urang karakteruna RW geus. Jadi menurut Abi bahnya gitu. Ngaran-ngaran remaja mah udah pastinya dia atau mereka itu lagi mencari jati diri. Nah, urang ya, urang geus kolot bah, gitunya geus dewasa gitu. Geus dewasa. Kumaha supaya mereka teh nu jadi nu keur neangan jati diri teh diarahkeun ke urang kana kegiatan-kegiatan positif. Nya model aya lamun ieu mah naon ngayakeun acara tabligh akbar nu karitu nya daerah-arahkeun teh. Ieu mah diajakan pemuda sodot gaplok. Eta naon eta ge sarasa hiji kaulinan tradisional bah eta teh alus eta. Emang ari salarasna perhatosan pamarentah kanggo kepemudaan itu kumaha sih salarasna? Ya. Sebetulnya di dia tah letakna pemerintah kudu terlibat ya bah gitu. Contoh tadi misalkan ya, geng motor kan mereka resep bebalapan. Nah, resep karena otomotif kan gitu. Nya. Coba lamun misalkan resep bebalapan siapkeun ku pemerintah tempat anu kemudian mereka representatif jeung ngebalapan. Eta lah ada mah sirkuit sirkuit namanya. Nya teka bedagnya. Nah, paling sirkuit mah sabaraha. Abdi ge patos nguping dina history racing eta serius. Abah rek jeung sirkuit ke mah di dieu. Abah rek jeung sirkuit di dieu. Atuh leutik teuing sirkuit naon. Sirkuit sepeda. Sapan samuanya. Tadi bah lamun disiapkeun menjadi profesional. Tuh. Kan gitu. Tak eta nu anu penting kehadiran pemerintah teh bah gitu. Resep otomotif atau siapkeun misalkan di dinas misalkannya tenaga kerja gitu. Ada pelatihan otomotif terus misalkan dinas UMKM-na nyiapkeun bantuan modalna kan gitu kan. Ditempatkan dalam hal-hal yang positif pasti mereka bakal nanti para pemuda teh anu resep kana otomotif bakal fokus bah
dalam potensi kemampuan sebagaimana nu karesep manehanana. Leres. Gitu. Panuju Fokus gas terus. fokus ke eta mah naon nya eta fokus gas terus teh naon channel naon eta History racing. Oh, bener. Nyambung. Tapi lamun tadi teh bah, lamun mereka sudah dipersepsi negatif, nu ngagarap. Nah, tadi. eta nya Akhirnya naon kan gitunya. Terjadilah tadi misalkan Leres. gelut kan gitu Tah, kan eta. dan sebagai halnya karena udah ruang bang gitu. nya nya Tah ieu panginten pentingnya pemerintah kita gitu Ya, ya. menyiapkan sarana-sarana yang kemudian anak-anak muda teh gitu anak-anak remaja teh gitu mereka punya ruang untuk bagaimana mengekspresikan tadi potensi mereka. Leres. nya jadi katinggali nya ge potensina lamun aya wadah namanya Dari di wadahan malah leres. So, ari saur ketua anggaran ti pamarentah sakitu tos cekap teh sih kanggo mun urang mah nya kangge ngarahkeun barudak ngora nu aya di Bandung Barat lah juga. Sebetulnya mah kalau melihatnya potensi pemerintah memang ada potensi yang kemudian bahnya pemerintah teh bisa melakukan itu. Cuman Kan gitu. kendalana naon tah Kendalana ya nya gitu. Hiji sebetulnya mah konteks ketersambungan nya antara keinginan masyarakat ya nah gitunya dengan program pemerintah hari ini jembatannya belum nyambung mbak. Oh. Gitu. Leres. rempag teh eta teh meureunannya Hah? rempag Rempag. apa nya can nyambung berarti rempag gitu Ya, jembatanana Jembatanana pegat lah pegat. eta Gitu. mah leres. Kan di dinas teknis teh banyak banget di pemerintahan. Ada dinas tenaga kerja, ada balai pelatihan, kan gitu kan? iya. Otak, kan gitu kan? Semuanya leres. Di dinas koperasi, aya oge, kan gitu. UMKM, koperasi, kan gitu kan? nya tah Oh, bah. Encan di industri, bahkan IKM, kan gitu. oh abah Gitu. pernah ngadenge IKM Encan di dinas Ada ngewe pendidikan, hungkul, kan gitu. gitu kan? Encan di dinas sosial. Hanya kan banyak masyarakat, para pemuda, tengarti lah untuk mendapatkan ruang eta teh. tah eta Sedangkan di pemerintah aya aturanana. wah aya aturanana Aya eta teh aturanana. Hayang menang bantuan di pemerintah ayeuna teu bisa bah sesoranganan. Kan gitu. oh nya Kudu boga lembaga kan gitu kan? nya Lembagana harus berbadan hukum. Gitu. Kan anu kita teu diberikan penjelasan ke masyarakat. Kan gitu. matak abah ge hayang boga bantuan bingung Ah, bagi kan lamun bisa menang bantuan, Bang. Bisa, katanya. Bisa. Apa di bantuan abage dibantuan ku mitoha. wow Hah? Oh iya, bukan bae dapur guys silakan deh. abun si senul mah nya aduh Mohon. Tah, bah nu tadi teh ya. Matak lamun ayeuna barudak keur kumpul di guduna mah dirangkul, diarahkeun potensina dek usaha potensinanya. naon, dek resep naon. Oh, saya mah resep misalkan tadi ya, otomotif. Cieun kelompok IKM-na atau misalkan Bener, koperasina atau Ya. misalkan UMKM-na kan gitu. Lurus. Terus bagaimana mereka bisa membuat IKM atau UKM kan gitu ya. Nah, Terus misalkan koperasi. Nah, nanti pemerintah hadir bantuan pembinaan pada mereka, dilatih, diberikan modal kan gitu. Tah nu itu nu kitu can harapan Pak. janten ari seur sim kuring mah berarti masalahna aya dina sosialisasi panginten ketuanya. Sahijina eta. Tah anu karasana anu kada sosialisasi teh abdi salaku pemuda kolot atau pemerintah daerah. Tah anu kada sosialisasi saur Kan ketua. pemerintah teh bah dimulai pusat sampai RT RW gitu pemerintahnya kan. Oh, berarti Kan gitu. nya si RT Wahyu ge pamarentah. TW pemerintah Iya. bener Tah eta teh kudu bah mereka teh kesinambungan program dari pusat ke provinsi, ke kabupaten, kota, ke desa, artinya kecamatan ke desa. Kecamatannya, Nya ya. tah kudu sinergis bah. Lamun program teh ulah ayeuna teh dinas desa kita apal program naon nya cenah gitu kan. Di pemerintah ya program naon. Program nya. naon. Leres. kadang kan masyarakat oge untuk kabeh masyarakat kan boga TV boga HP anu naon eta teh radnoid eta nu bisa dikitu-kitu tah Tong curhat masalah pribados atuh teu boga TV teu boga HP Android. Heuh pokona mah nu penting mah panginten saur ketua mah
kudu aya sosialisasi. Sosialisasi. Berarti di dia aya rantai anu pegat panginten ketuanya. Laras. Antara di ranah kebijakan anjing berat orang ngomong. Lain didinya pinter ya ini mah. Nyamar orang kan baik. Di antara di ranah kebijakan dan di Salah naon eta. Nuar Awi. Eta pokoknya mah gitu di bawah gitu Maka, maksudnya. Ya. di Karang Taruna bah nya di Karang Taruna KBB itu sudah mulai bah ayeuna mah memfokuskan bagaimana memperhatikan pemuda-pemuda yang ada di desa. Kan Ya gitu. saya. Eta nya Cukup kan namanya Aduh, nanti. alhamdulillah, alhamdulillah. hariwang. Mau jadi Hanet anyuk. kayaknya teh, bah. Oh, hanet Oh, geura. apa? Kantun ya, mah. Hanet, Kantun digoreng hanet, deui. di leueut tapi mayar. Diopi tapi mayar. Itu ketua gimana? Gitu. Nah, Bang. Iya. Oh, lajeng. Ya. Ayeuna gitu nya potensi pemuda daerah itu luar biasa, Pak. Kumunculnanya punten ya pemahaman masyarakat tentang media informasi, nya, gitu. laras. Internet, upload mulai kan loba masyarakat ya kan, terus apal IG sagara. IG bener. Nih geus IG-an kan. Akhirnya pokoknya baru dak ngora terus ada Namanya. kekurung ku IG mah. Gua ada saya Berarti ada. an tinggalin zaman mah abah we unggul merenannya. Nya ada abah mah benda mati. Berarti abah teh kudu neang tanu randoid nu kitu teh nya. Nya, Ame bisa IG-an. nya, nangan nah Tapi anak kan we. masalahnya bagi pemuda ayeuna ya, belum ada yang mengarahkan bagaimana menggali potensi lokal, Bang. Nya. Sok di urang ayeuna di desa. Naon sih jadi duit? Nya, Kan gitu. nya. Nya. Sampah jadi duit coba ayeuna. Lamun Kan gitu. mun diolah mah Lamun nya. diolah mah gitu. Bener tuh. Ada. Tah didinya tong micenan wae sampah sembarangan. Mau didahan kayak mah ku urang. Hayo di picenan teh kaleuweung. Leuweung jadi mah we. Yang namanya di Bandung Barat bahkan nancapkeun sampel ge kan hirup di urang. Oh iya bener. Laras. Tinggal Bener eta. aya daek tuh para pemuda tani kan gitu. Kan muncul tani milenial kan gitu. Laras. Kan ayeuna mah barudak teh bah hayangna teh gaya kan gitu nya. Nya. Gawe Ketinggali yang di gawe, kantor nya, kan gitu kan. bener. Gitu. Bener. Itu apa lu? Ayeuna mah anu capek-capek teh kan. Yang simpel aya makanan. Hayangna teh cicing na Cicing. kursi balikna atau sabulan sekali digaji. Digaji. Kan gitu. Benernya. Kan gitu bah kesalahan cara nuan bahasanya mah salah konstruksi berpikir gitu. Konstruksi berpikir. Nya. Jadi Berarti kudu ngabangun heula. nya abah janten ieu anu simpuring. Kan konstruksi mah bangunan ya. Hese Jadi ngomong jeung tukang konstruksi warung lain mah. berpikir mah berarti orang kudu nyeun lah bangunan. Hese ieu teh isin aya ketua. Aduh, aing mah aya ketua Iya karakter. konstruksina kumaha ketua itu? Jadi kiba nya persepsi barudak ayeuna nya disebut gawe teh lamun di tempat lembaga-lembaga formal. Kan gitu. Nganggo kameja, meureun nganggo Meja, dasi. nganggo dasi. Kan gitu, pakai Gaji. pantopel. Itu Kan apa gitu. lu? Bener, Padahal oh. mah loba hutang gitu. Meureun urang ge. Padahal sebetulnya mah di Meureun. desa ge loba pi duitnya mah, Bang. Gitu. Wah benernya sebenarnya mah. Sok ayeuna misalkannya punten ya barudak ayeuna di desa misalkan. Ayeuna tani tapi lamun tani na misalkan dengan menggunakan teknologi nya Beres, Iya beres. bener. kan bisa jadi mahal hasil Dari pertanian. dulunya hidroponiknya ketuanya laras. Tinu sampah oke berarti Tina etanya. sampah kan Bener. gitu lamun diolah nicing bener gitu bisa ngelebihan gaji punten merenangnya bisa ngelebihan gaji PNS Ya, kan gitu Bener tuh. laras. Kayak mah sampah orang simpanan di dia. Pokoknya olah. abi micun runtah ka dieu pokoknya Olah. mah. Pokoknya abi Orang aya olah. runtah, bro di dinya. Cok ku abang Eta gayem. lamun tinu sampah ieu nya, tinu sampah ieu Pak Ketua ieu. Lamun diolah carana kumaha biasana supaya jadi duit gitu. kan bahaya namanya sampah teh aya sampah organik non organik ya. Tah Kan naon gitu tah? kan sampah non Organik organik jeung aya organik. resek ya bah mahal kan teh lamun dikumpulkeun mah gitu abdi kamari amang tah bah ka TPA nya Sari Mukti Cari mukti. ka Sari Mukti ku abdi taros tah ari keresek di peser sabaraha kan gitu puteng kula gitu. Ternyata keresek teh bah
Ditarima na ku tengkulak teh 800 perak sakilo. coba Sakilo. sakilo gitu 800 ku tengkulak bah dijual nya ka pabrik 1.600 minimal gitu. Oh, tina gede gedengannya. Kan orang mah teu apal kan gitu tapi lamun ku urang misalkan di dalamnya ternyata duit itu teh bah Gitu. Isu kan bongkar ya. komo di dieu bah Mantap. pasar bah Tuh. Coba mun pasar dibongkar ketuanya eta teh beusina kan jualan. keresek teh, bah. Bisa lo teh. Keresek teh tum keresek. Keresek. Acan nu bubeusian. Can bah nu maksa botol aqua Nah, harganya iya bah. beda. Namun eta potensi-potensi eta dikelola ku barudak ngora ayeuna gitu nya. Insyaallah bah gitu. Teu kudu ada istilah bahwa anak nganggur. Remaja Benar. Mengurangi pengangguran oge nya. bisa mengurangi pengangguran, malah bisa menciptakan lapangan kerja baru, Bang. Kan gitu. Namun tadi sampah dikelola dengan baik. Yang organiknya jadi pupuk, kan gitu nya. Jadi pupuk organik. Kemudian kamu ayeuna makan anu organiknya misalkan pakai pakanan magotna mahal dijual kan gitu. Ayeuna magot unggul bah punten nu kering teh di sampai 20.000 sakilo eta. Bilatung catakan bilatung abah. Bilatung. Hargana sakitu eta. Bilatung aya hargaan catakan abah ku abi dikeringkeun. Jadi kan para belele. Montong atuh sanul. Ke warung Mana? Saha nu nungguan warung teh. ke urang apa. Tinggal kreativitas eta aya nu ngarahkeun bah. Kan gitu. Kan barudak teu apal naon anu kudu dikelola. Kehadiran pemerintah, kehadiran kita, termasuk mungkin Karang Taruna gitu, sudah mulai ayeuna. Memfokuskan fokuskan bagaimana kadinyanya. anak-anak muda itu kita jaring, kita arahkan ke hal-hal yang lebih produktif. Gitu. Nya mungkin anu karaosku abdi maka tuanya asa teu aya sosialisasi eta gitu nya ka lembur simkuring gitu. Asa teu aya we gitu. Sosialisasi nu ketua tadi dijabarkeun teh. Kumaha tah eta janten anu kadah bergerak teh di tingkat mana heula gitu. Tah ayeuna kalau di Karang Taruna nya bayar di Ya. Karang Taruna. Kita sudah mulai nih gitu masuk ke desa-desa kan gitu mensosialisasikan Ya. potensi-potensi ieu. Tinggal ayeuna barudakna mau enggak ka Karang Taruna dan berubah bah. Kan Nya, gitu. nya, leres, Barudak remaja, pemuda di desa tapi mau ke Karang Taruna teh gabung tuh. Nah tadi merenan pengurus Karang Taruna anu di desa can bisa ngabuka ruang-ruang eta Nah, gitu iya. kan. Maka ku abdi ayeuna tahun 2023 mah bah ada pendidikan khusus buat Karang Taruna desa. Oh, Ya, mantap. ngiluan didinya kudu ngiluan. Gitu. Omat. Tah, kami abdi hoyong ngiringan Karang Taruna kumaha syaratna tah? Nah, Yuswa di batas. aya batasanana Wah, di Karang Taruna siapa? teh. Didinya Lamun kan warga Karang Taruna teh bah, warga Karang Taruna teh usia 13 tahun sampai usia 45 tahun ya. Oh, sampai usia 45 tahun. 45 tahun. Berarti Gitu. abah masuk keneh bisa Ya abah makan 45 kurang seeutiknya. bisa Jadi keneh abah. bisa, Bang. Jadi ngaran warga Karang Taruna ya, Bang. Usia 13 tahun sampai 45 tahun coba lamun dihitung sadesa, Bang. Sabaraha aja lemah eta. Bener, ya. Kan gitu. Bang. Tapi kan anu jadi pengurus Karang Taruna anu aktif di Karang Taruna kan sedikit, Bang. Saeutik gitu. Naon eta masih saeutik karena Karang Taruna can jadi magnet. Kan gitu, Bang. Menuju leres. Can jadi magnet untuk bagaimana anak-anak muda mau berkiprah di Karang Taruna. Kan gitu. Ini nu penting makanya Simkuring sebagai ketua Karang Taruna KBD ingin hari ini bagaimana Karang Taruna menjadi magnet tempat mengekspresikan tadi potensi-potensi pemuda ya, sehingga Karang Taruna bisa ngarahkeun, Bang. Kan gitu. Ya, ya. Ngarahkeun ke hal-hal yang produktif para pemuda di desa itu. Ari nu kusim kuring terang mah kieu bahnya barudak ngora ayeuna mah terus terang acis ketua. Jadi pami hoyong lebat nanaon teh ditinggal heula aya duitan eueuh cenah. Kayak duitan eueuh gitu. Eueuh duitan ah urang mau ngiruan jangan nanaon nanti kitu Jadi ketua. kudu bisa dirobah Nah, nya nanti. kali itu teh. Cara pandangnya kurang geus stigma di awal Ya. ya geus negatif. Kan gitu. Terus Sehingga segala sesuatu teh ayeuna teh kan lamun aya kegiatan kudu aya ongkosan. Kan gitu kan? Ya.
Bener. Karaos ku abdi. Sangat heureuy. Nah, tadi Ya. dia berenang Ya. Jek Mamang kan. Nya Jek leres. Mamang tadi kena lamun kegiatan ongkosan kan tidak menarik. Nya Ya, leres. benar, benar. Nya tahlilan oge sudah menang cangkedong Tapi di gitu. ayeuna dek ngayakeun pelatihan protokoler. Protokoler. Gratis, Bang. Gratis, ya, Tak? Itu teh Banu Ariputan teh. Astagfirullahaladzim. eta Padahal barudak. peluangnya eta Ada teh. peluang yang potensi kemudian mereka nanti menjadi punya kemampuan protokoler. Kan gitu. Protokoler teh naon? Protokoler itu adalah pelatihan untuk kemampuan mereka anak-anak muda punya public speaking. Oh, Kan gitu kan? leres. Jadi pembawa acara, Iya. kan gitu kan? Punya kemampuan misalkan membuat IO, kan Oh, Bang gitu. nya. Secara profesional, Profesionalnya. kan gitu kan? Mun kana kuliah mah di Pikom eta teh nya, Iya. mun kuliah mah awis. Di Di Pikom. gratis. mahal, gratis. Hayang ikutan pelatihan Tah. di Karangtengah gratis ke hese, Bang. Gus di alo Ya, eta barudak. kuduna nu kieu jadi bupati. Didukung Kudu nama. abdi. Pokona mah ketua Karang Taruna didukung. Kudu jadi bupati, kuduna nu kieu. Ya. Iraha kudu. Pertanyaan benar luas banget. Urang teu kapikiran nu kadinya, tapi heueuh oge. Nya eta. bener. Ya. Berat, Geus kasep da bayangkeun nya. Ya. Kasep urang Sunda KBB pituin. Panujo. Benar. Eta nu kurang kudu dipilih. Nya, lain modal kasep hungkul ieu mah. Kasep Oh, ge tapi ayaan. pinternya. Pinter. Pinter. Ieu mah aduh. Kuduna kieu. Beres, Tah. beres. Saya itu kalinya itu mah. Entong. Entong kita mantong. Dia jadi kadinya itu euy urang. Lain, dia jual kabar rasak tuh dia teh. Urang mah. Reus, bakat teh ku atoh gitu. Abdi mah bakat ku atoh. Geningan aya tokoh pemuda anu sakieu cerdasna gitu masa abdi teh. Nu hoyong leres-leres ngawangun kan ngawangun teh sanes generasi kolot nah hungkul, tapi kan sadayana generasi kada dirangkul penting Tah. gitu ketuanya. Tapi nu kun frame penting mah ayeuna kumaha urang-urang ibanya ya kumaha cara anak-anak muda masyarakat KBBT merenanya lebih melek bah. Kan gitu. Benar, Karena gitu. urang teh nya lamun lihat IPM dah, IPM Bandung Barat teh urang teh masih terbawah bah Alah, Gusti. Alah, geningan. di wilayah Bandung Raya teh. Alah. Di bawah Cimahi, Alah. urang teh di bawah kota Bandung, di bawah Kabupaten Oleh Bandung. kuno tilu kecamatan Bandung karunya, Barat segitu nya, genep urang teh belas geningan. oleh kuno tilu. Kurang ya, Aing tapi kan mah. pikiran orang itu berarti kudu ikut terlibat, Benar. Bang. Kan gitu. Leres. Abah punya gaya seperti hari ini kan bagian dari konteks bagaimana meningkatkan, kan gitu. Benar. Bagaimana teman-teman kita anak-anak muda ini mau gitu kan untuk menggali potensinya belajar lebih giat, Iya, kan nya, gitu kan. nya, leres, Sehingga namun merenang anak-anak muda orang gitunya pada cerdas kan gitu nya Nah, mampu menggali potensi IPM orang bakal naik nah. Baik IPM di aspek tadinya daya beli Daya kan belinya. gitu kan Nya. pasti kan bakal merenang loba potensi-potensi anu dikembangkan ke anak-anak muda di desa. pemuda teh kan bonus demografi ketuanya leresnya kapayuna bonus demografi mah lain Lain pembangunan lain jelema pornografi. ieu. Kadinya wae engke eta mah urusan micet urang ngobrolna beda eta mah nya urang teh keur serius itu ya urang jadi Oh, seriusnya betanya. Lain demografi. nya Apa jadi deket ya? Nah. Demografi, jeung demo jeung demo porno, mana tilu grafi, aing tak kela lain. Perbedaan pornografi jeung demografi naon? si era enak naon tapi udah penasaran urang naon Ye. Cek di dinya demografi naon? Coba. urangnya seuceuk-uceuk na we jadi urang mah maca dina YouTube Heeh. suka inge pak kameramen aral Iya. oh gitulah pokoknya mah urang geus eta pokoknya nya kayak di belakang Ya. lah Pornografi oge da vulgar. Nya. Terus? Arti nama. Jadi orang teh kudu vulgar. Gitu lain. henteu asal nama Entong. da gitunya henteu gitu lah cek kabeh malu mah tukang warung mohon janten Jadi inti nama orang harus punya keberanian dah. Kan gitunya keberanian untuk memulai sesuatu, memberikan contoh, mengajak ke barudak. Kan gitu kan? Benar, Benar, benar. Ulah dibiarkan anak barudak geng motor dibiarkan ku urang ya. Gitu. Barudak misalkan telumpangan tidak terarah urang dibiarkan da. Tapi justru urang cuma
baru tetap kurang didekati diarahkan Mbak. Arah. Kan gitu ke hal-hal yang lebih produktif Mbak. Kan gitu. Genten Karang Taruna mah mencakup segala bidang ketuanya sosial na kengeng panginten ekonomi na tadi ekonomi kreatif na kengeng merenang segala ayah batinya politik na merenang kengeng tiasa pangintennya komedi Kan arah sebetulnya mah target Karang Taruna itu Mbak dulu Mbak. tilu Bagaimana menciptakan pemuda yang punya kepemimpinan di sosialisasi Mbak. Ini contohnya merenang di dia ayah dulu tah ketua Karang Taruna di dia kan kecamatan kan di sosialisasi enak jadi kades kan gitu. oh nya bener anu nganyuk kamari iya heeh oh bener jadi Mbak. Kan tah gitu. eta bener Kan gitu. saudara. Nah, itu baru datang kudu pemuda teh kudu siap nih nyokot ruang-ruang publik, Mbak. Kan gitu. Jadi kades, jadi BPD, jadi RW. Kan gitu kan ya. Gitu. Sehingga bisa memberikan ruang untuk memberikan kebijakan. Kan gitu. Mau misalkan Aina masuk partai politik, kan gitu. Terus kemudian dia mengimplementasikan di partai politiknya ilmunya sehingga dia di tengah oleh masyarakat jadi dewan, kan gitu. Jadi bupati, kan gitu. Jadi Aina mah gitunya para pemuda, para remaja sok manfaatkan masa dirinya dalam perbuatan-perbuatan positif. Jeung urang ulah ngantep ketika melihat anak-anak remaja anu belum punya arah. Ku urang diarahkeun Mbak. Insya Allah mereka akan bergabung dengan kita. Ya, da pokoknya mah sanes kewajiban pamarentah hukumnya, kewajiban sadaya kurang sadaya. Berarti kembali deui ka diri urang masing-masing oke nya. Iya. Pemerintah tidak akan sukses ketika sendiri mereka berjalan. Tak kurang bagian dari konteks masyarakat justru harus memberikan kontribusi bagaimana perbaikan buat masyarakat HBD ke depan. Alhamdulillah. Gitu, Bang. Aduh, ya. Ya, Wah, ya mangke mah daging ajakan hungkul ya. ya, daging hungkul. Maka tuh ya kudu dibawaan ya. Nya, Mau budak teh ya. Kudu asup ke Karang Taruna. Bodoh. Kudu asup. Insyaallah abdi. Kona kudu asup Karang Taruna. Abah gerek di luar mun dinya ka Karang Taruna. Pokokna mah nya kitu ya, tang urang sabaraha deui. Pokona ieu kudu dibayar ieu. Geus gede teuing di dinya teh. Engke deui we kede kurang dibayar. Eta naon urang utang deui urang. Era ka mana sih? Iya bayar. Nya atuh pang mayarkeun. Masa Allah ce eta. Abah sabaraha kabehan Abah? Iya jadi 10.000 tambah 10.000. Sareng nu kamari tuh si bapak si Senul 3,5 juta. Eta nomor rekening sabaraha Abah? Aduh teu boga nomor rekening Abah mah Tuh kes Abah ditransfer we ka Abah lah. Nya. mental lah. Oke lah ditransfer ke orang ke pamajikan sugan aya. Engke kirimkeun we nomor rekening Siap, siap. nya. Nuhun banyak. Siap. Satu nun pisan eta aya jangan pisan. Iya, siap Nuhun, banyak. nuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nuhun. Sehat.